Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya tepang dangu deui sareng pidangan dongeng Sundanya. Urang ngadongeng deui, urang neraskeun hanca dongeng anu katunda kalayan ngabantu ngejar-carios si Endul Jawara Olokejo. Ieu dongeng teh karangan Mang Nyaliranya sok sanos dongeng basajan, malah mandar janten hiburan. Kabaraya anu satia manco di mana we ayana mugi sadayana aya dina kasehatan lahir sindarangan batin dilelancarkeun sagarupina nyatong hilapi rojong ditaroelan tomol sukrep-sukrep atuh mangge nganuhunkeun kana parantos like oge komen Bangga mitra supados teu nyangkolong ting kana waktos urang sami-sami dangukeun kumaha terasna ieu carita si Endul Jawara Olokejo. Sok kaparayun sadayana. Lajuna waktu estu teu karasa ganti beurang datang peuting. Mata poe nu geus tilem kabelah kulon nandakeun wanci peuting geus mimiti sumanding. Geus liwati wanci sareureuk budak. Kita pajeng si Endul teh geus lunta ninggalkeun padepokan. Dijajab ku suara kaang, dipirik ku suara jangkrik. Duanana teh kebat lumampah ka tempat anu rek dipake latihan ku si Endul. Saja jalan di barung ku ngobrol we dasar si Endul atuh. Resep pisan data lepek, sagala ditanyakeun, sagala diobrolkeun. Teu karasa ari ku ngobrol mah duana teh geus tepi kanu dituju. Bre katempo aya lawang guha sisieun gawir. Eta patempatan teh tara kasaba kurang lemur. Lantaran kasebut tempat anu sanget tara wani ngalanto kalabah dinya mah. Lamun rajin aya nu wani ngalanto kalabah dinya sok kawenehan. Nempo maung lodaya bodas anu kacida gedeen. Jadi iya ki guha anu dimaksud ku ki guru teh bener teu salah eta guhana. Yap tuturkeun kula. Urang asup ka jero. Ceuk kita pami heulaan abus ka jero guha laju atuh dituturkeun ku si Endul. Kayaan di jero guha teh pika betaheun. Katempo stalah nit anu sakitu endahna. Kacaangan ku cahaya oncor. Guha teh mani endah ki, matak betah paingan atuh ki guru teh mani betah pisan di dieu. Upami nyepen atanapi tatapa teh, nya Endul, matak ting trim di dieu mah, geunaheun pisan. Sepi jembling, jauh ti karamean, matak husu. Ngan bae nu datang ka dieu teh teu bisa sagawayah jalma. Da kapanana aya nu ngajagaanana. Janten kitunya, janten ieu guha teh aya nu ngajagi. Saupama aya jalma nu boga niat kurang hade. Kaya ning ukur ngadon, loba pamenta mah muja-muja di dieu. Rek ngadon ngaruksa kayaan guha. Pun kitu deui boga hate anu jahat, hate anu kotor, bakal aya nu ngahalangan. Bakal aya mamalana. Kitu kutan teh. Nah saha ki anu ngajagaan ieu guha teh? Ceuk si Endul jadi penasaran. Hok atuh kita paten nembalan. Ari anu ngajagaan ieu guha teh nyaeta si Belang. Si Belang. Nah jelema kitu nu ngajagaanna teh. Nya jelemana teh hapur. Disebut Belang kitu ki. Lain jelema anu hapur tapi maung lodaya lain jelema. Eta maung teh maung kajajaden. Alah, jadi maung kajajadennya ki teu nya. Kenaha nu gageuh ieu guha eta maung teh. Bener eta maung teh bangsa lelemat lelemut. Anu gageuh di dieu baheula mah ngawasa ieu guha. Dan bae ceuk di bandar geni mah eta maung teh geus ditalukeun. Jadi tunuk taluk we kaki bandar geni. Malahan majangji arek ngajaga ieu guha. Tah kitu Endul, kitu ku tantenya. Tapi lamun aya nu ngajagaan, nah ka Endul mah acan nembongan eta.
Maung teh ki. Hehehe. Nya acan we keke bakal nemongan. Pasti eta maung teh hayang wauheun ka maneh. Kangaranan boga niat arek tatapa di dieu. Nya pasti awal akhir bakal nemongan. Saya nama sok diuk tuh di luhureun batu dempra. Cek kita apa bari nuduhkeun kana batu dempra kanu katembo batu teh warnana bodas. Mani herang geus leucir dari balas didiukan. Jadi nu teh kudu diuk di ditu, nya diuk di dinya. Kudu kumaha lamun geus diuk di ditu? Ih, kapan maneh terek diajar? Mimitian tapa. Nya kukula teh maneh moal arek dilatih jurus. Tapi bakal diasah kekuatan nu geus aya dina diri maneh. Ku cara tapa? Kudu daek kudu cileuk kentel pejit. Alah, lamun kita nahan lapar mah terus terang, nul mah teh sanggup ki. Keun ari nahan tunuh mah bisa, tapi ari nahan lapar mah hihi, terus terang teu kuat. Kudu bisa nahan lapar maneh teh nul. Kudu dibiasakeun, kudu dilatih, dicoba. Ulah waka keok memeh dipacok. Naon ki? Ulah keok memeh dipacek. Lain ulah keok memeh dipacek. Tapi ulah keok memeh dipacok. Ulah gugur samemeh tempur. Kudu daek bajoang heula. Lawan rasa lapar teh. Ulah eleh ku hayam 20 hiji poe nyirakem. Nya nyirekeman nog. Teu dahar teu nginum. Menggarek-menggarekeun anakna. Jeung diulah eleh ku oray. Icing salila di jero liang. Ngarah bisa ganti kulit. Pun kitu deui hileud. Nya hileud. Anu ngabulan maneh salila-lila. Hayang bisa hiber. Nya jadi kukupu. Jadi nu teh ulah eleh ku satonya ki. Nya ulah eleh ku sato. Lamun maneh mak wae barang dahar. Teu jauh beda jeung hileud. Hihihi, sumuhun ki. Kapan hileud mah sakitu rakusna. Nah kandang daunan. Nya bener, jadi lamun maneh barang hakan wae mak kawas hileud. Teu jauh beda jeung hileud orok. Alah, nah ari kita pak. Ka abdi teh manik kaceda-ceda teuing. Abdi disamikeun sareng hileud orok. Nya kapan hileud orok geus sakitu gedena. Sarua jeung pangawakan maneh anu gede kitu budayut. Resep parang hakan wungkul. Tara daek tatapa. Nya heuglah daripada abdi disamikeun sareng hileud orok. Langkung saya abdi teh nyobi heula. Bade nyobaan nahan lapar. Nya nahan tunuh. Kersa tapa ki. Tah kitu alus nul. Sieun leuweul teh atuh daekeun we cenah arek nyobaan. Mimitian tatapa di eta guha. Ayeuna masok diuk di dieu ulah incah balilahan. Nepi ka kula datang di ka dieu. Nah sabaraha dinten ki uing kudu tapana teh. Mimiti nemahkeun we 2 poe 2 peuting oge. Ngaranna ge diajar, ngarah tuman, ngarah biasa. Sagala oge kudu lalaunan teu bisa sakaligus. Peknya aki marek balik dewe ka padepokan. Bisi aya kejadian anu teu dipiharep di padepokan ditinggalkeun ku aki. Nya mangga ki. Alah, janten abdi teh kudu tapa meureun ayeuna teh. Cina kul teh lain arek ngajentul tanpa guna. Tapi kudu ngamimitian tapa. Kade, ulah balik nul, ulah inget kana kejo. Si Noel teh unggek.
Lajuai atuh kita pamah mulang dek balik deui ka padepokan. Gancangna carita. Sabada kita pamulang atuh si Endul teh. Diukue silama di mana kongan bae bingung nah kudu kumaha cenah. Lantaran henti di bejaan kitu kieu nah anak kumaha ari tapa teh. Nah ukur kita nahan tapar atau hante sare wungkul jeung diulah incah balilahan didinya. Kieu horeng tapa teh. Nah ulah ingkah balilahan wungkul kitu ti dieu. Berejeung ulah sare jeung nahan lapar. Kumaha deki guru teh? Nya meureunhan. Aing teh kudu diuk salilala di dieu ulah incah balilahan. Nyakeun we laki mah gampang. Ku aing bakal diusahakeun nahan lapar jeung nahan tunuh. Ceuk si Endul atuh ngacentul we salilila bari panonna teh. Sakapeung mah nitenan kayaan di eta gua. Jeung ngadedengekeun sora-sora di luareun gua. Kadenge sora jangkrik mani patarik-tarik jeung sora cihecir ditempas ku sora gaang jeung cari cangkas. Jeung deui bebencehan dadaek rehe. Si Endul harita teh mimiti karasa cangkeus leke sekeng gutak-gitak we. Tapi ditahan. Karabak. Beuteungna mimiti karasa lapar. Alah. Ladahe jurik lapar geus datang. Tapi keun ku aing bakal ditahan. Alah ingat kana kejo aing teh. Lamun seuk di padepokan mah, lamun lapar kieu teh langsung ke dapur, hambak wae dahar. Tapi ayeuna mah kapan aing teu keur tapa, nya kudu ditahan. Kuat, sing kuat ceuk si Endul bari ngusapan beuteungna anu budayut. Jika padaringan we mitra. Purilit bagi karasa peulih jeung seueuh. Pelengking atuh si Endul teh nepi ka papelengkingan, bakating ku seueuh pupurilitan beuteungna. Aduh. Beuih ieu beuteung mani seueuh. Ripuhna karkayaan si Endul teh. Soko membasa wanci teh kiwari manggeus isuk-isuk kayaan di luareun bating geus caang. Manuk recet di sarada pating kalapar ngiciskeun jangjangna. Geus pada kokoreh we neangan hakaneun. Sedengkeun ari si Endul nu aya di jero gua kapaksa man teu kudu nahan lapar. Kapan biasana mah si Endul madarna teh tetara kapilaan ku hayam atawa manu. Geus pemuluk we isuk-isuk keneh teh. Geus beak sangu sababaraha piring. Tapi ayeuna mah kapaksa kudu ditahan henteu kaeusian naon-naon. Brai kayaan teh beuki beurang. Beuki ribu kayaan si Endul teh awakna mani ngadek-dek. Panonna mimiti ranyai kawasna bae solatri meureunan bakating teu kuat nahan lapar. Dasang tiis mimiti renung. Teu kuat. Asa ku kabina-bina ting. Si Endul geus teu puguh rarasaan kaayana beuki ribu, tapi ras inget kana amanatna nu jadi guru, kade cenah kudu dikuat-kuatkeun, ulah nepikeun ka sarua jeung hileud orok. Nya piraku aing teh eleh ku hileud orok. Nya kudu ditahan lapar teh keun, nepikeun ka kumaha bae ge. Cek paribasana najan kudu payah oge keun bae lah. Nu penting mah aing teh nurutkeun parentah nu jadi guru. Nya saja latihan tatapa cek si Endul nguat-nguatkeun maneh. Nepikeun ka wanci sareupna mah si Endul teh masih keneh kuat. Tapi liwati sareupna kalapak si Endul teh nepikeun ka ngalapak atuh. Bakating ku teu kuat ngararasakeun ka nyeri beuteungna anu perih jeung seueuh. Si Endul teh geus leles wae teu inget di bumi alam. Poharanya mitra si Endul teh. Dina sajeroning kapiuhan beti parangkeun atuh si Endul rasana mah jadi di tempat masing duka ting aya di mana.
Ukur katempo pelataran anu kacidalagana tanpa tepi. Didinya teh ukur katempo aya jujukutan anu ngeplak hejo. Nah di mana aing teh? Moal kitu aing teh geus maot. Bakatingku teu kuat nahan lapar. Nya aing nepikeun ka ajalna. Alah, gara-gara lapar. Aduh, sieun ye. Alah, kumaha aing geus kieu? Aing sieun disiksa di alam kubur. Rumasa aing teh loba dosa. Jeung loba dahar, loba meakeun kejo hancengan batur. Sarila di padepokan. Nya hampura aing anu sok meakeun hancengan maraneh teh. Cek si Endul bari tulang cileung we ni tenan kasabudeureun eta patempatan. Dina kayaan kitu. Dikanyahoan di tukangeun si Endul teh aya anu ngagaur ngagerem tarikna karena sorana teh mata kreuwasa tuh. Barang diliuk bener we. Si ngoreng si mana horeng geus kasampak aya mau nglodaya anu kacida gedena. Si Endul anu reuwas ukur molok we kaget mata si meuteun. Teh lah geningan cenah aya maung bodas kacida gedena. Alah, sakadang maung gening. Halik sia narek naon maneh teh euy. Moal kitu maneh teh anu sok nyiksa di alam kubur. Ulah sieun endul tak endul. Salam wano heuy. Ngaran aing Lodayaksa. Aing dilandih si belang. Ngahajah nepungan maneh Nul. Si Endul maneh curing ha. Teteh lah geningan eta maung teh cenah si belang lain malaikat nu sok nyiksa di alam kubur. Jadi maneh teh si belang lain malaikat nu sok nyiksa. Narek naon maneh teh nepungan ka uing. Didingan maneh teh geus apal kengaran uing. Nya apal lantaran maneh teh muridna kita apa deuleu. Ngaing nu ngajaga gua geus lila merhatikeun maneh. Kabina-bina teuing sia nepikeun ka ngalapok kapiuhan sagala rupa. Piragenahan lapar. Lain pira tapi ripuh keur aing mah deuleu sia. Hayeuna balik sian Endul. Ieu mah lain pitempateun maneh. Nya kapan aing teh aya di jero gua. Nah aya di dieu. Nah ieu teh di mana atuh? Maneh aya di alam antara. Wates antara dunia manusia jeung dunya bangsa ngaing. Sok geura eling geura hudang. Lah elehan sia teh. Eleh ku lapar deuleu Endul. Atuh da teu kuat. Teu kuat ku lapar euy. Ulah hariwang Endul. Lamun maneh hayang jag-jag bari ti karasa lapar. Ayeuna mah gampang deuleuh. Ku ngaing bakal dibantu. Da halus euy. Nah sia teh arek mere dahar ka aing. Kapanan teu meunang deuleuh sia ku ti tapa. Aing teh kudu nahan lapar. Ngaing mah lain arek mere dahar sia. Tapi ngaing arek mere sia kakuatan. Ngerah kuat ku lapar. Gitu deuleuh bisa nahan lapar. Kapanan ari maung mah bisa nahan lapar salila-lila teh cara manusia. Bener nya sok kumaha carana tuh. Nyara uing ti kawas maneh euy sakadang maung bisa nahan lapar. Sok sanajan di antara aing jeung sia teh aya nu sarwana nyata beuki barang hakan ngan bedana. Lamun sia mah bisa nahan lapar, ari aing mah henteu bisa. Bener euy sok. Geura bejaan carana euy. Sok sia geura tanggah geura calangap deuleuh. Ku ngaing bakal dihuapan. An lain hakaneun ieu mah deuleuh. Nah arek dihuapan naon atuh? Kade sia. Ulah tai maneh deuleuh cadu ari kudu dihuapan ku tai maneh mah. Tai ucing geus sakitu haseumna komo tai sia deuleuh. Nah di maneh sia Endul. Ngaing mah lain arek ngahuapan tai deuleuh. Sok kancang calanga. Ku ngaing bakal diajuban kakuatan deuleuh. Nya katu ari kitu mah
Cek si anu laju tangga bari calangap. Eta mau ngelodaya teh ngadeukeutan. Suku anu panghareupna teh kiwari mah geus ditaklokeun we dina tak-tak si Saneul. Beungeutna mani ngadangos sunggutna teh dideukeutkeun kana Baham si Saneul. Geus kitu mah teu kanyahoan, kecerot atuh Baham si Saneul teh diciduhan kelasar asup kana jero beuteung. Bareng jeung eta korejat si Saneul teh sadar tina kapiyuhanna culang cileung. Alah, kamana ari si Belang? Ih, kapan aing teh keur tapa di jero gua? Nah, nu tadi teh ngimpi kitu. Nya ngimpi beureunan, tapi lamun saukur ngimpi, tapi naha aneh ye. Beuteung teh geus teu karasa peurih, teu karasa lapar, jeung enyana beuteungna teh geus henteu karasa nyeri jeung karasa lapar. Atuh si Endul teh geus kitu mah nerusikeun deui tapana. Berkah tatapanna teh cacap nepikeun ka dua poe dua beuting lantaran dibantuan ku si Belang. Geus cacap dua poe dua beuting malah we atuh kita teh norojo nepungan deui ka si Endul. Kita page bungaheun lantaran muridna teh geus lolos geus cacap cenah lulus tapa sadira dua poe. Syukur maneh geus cacap dua poe dua beuting. Hehehe. Geuning kuat oge maneh teh nahan lapar. Nyata gitu ye. Kula teh mawa sangu saboboko. Jeung teu geunap kayeuna mah geura dahar heula. Nya Ki, Endul teh kiat. Alah nuhun Ki. Alah Endul teh ayeuna mah arek mam heula. Ceuk si Endul ari nempo kejo mah mani hejo atuh. Beujitna langsung ngarabak. Geus kitu mah dekul we dar mani ngalimet. Kita pa ukur ngalarajoanan we bari gumujeng ngabandungan kalakuan muridna. Reng sedahar pok kita pa teh cacarita. Tah ayeuna mah geus wareg maneh teh Sendul. Tapa teh kudu diteruskeun deui. Ih, sumuhun mangga. Manggana bade sabaraha lami ayeuna teh. Nya. Ayeuna mah ditambahan waktuna teh. Wayahna kudu kuat 4 poe 4 beuting. Sumuhun Ki, mangga bae dalah bade saminggon. Sasasi oge sawios Nul mah sanggem. Ai nu bener maneh teh Nul. Ade ulah maksakeun maneh. Ari sakirana teh kadada kauga mah. Ih sanggem Ki lah. Sing percanten ka Nul. Cek si Endul ayeuna mah nyanggupan. Kita pahan teu apaleun lamun sanya nama kapan si Endul teh geus dibantuan diberi kekuatan ku si Belang. Jadi kuat cenah nahan lapar oge. Ih, kitu heuh atuh ari kitu mah. Ari maneh sanggup mah pek we ayeuna mah tapa dieu gua. Sakuatna maneh kukula bakal diteang tiap 3 poe sakali nya. Lamun zakirana kuat kene kukula mah rek dikeingkeun. Peh teruskeun deui Nul. Kitu atuh kita pate laju we mulang dininggalkeun eta gua. Sedengkeun ari si Endul anu kiwari mah geus boga kakuatan nahan lapar, laju wae neruskeun di tapana. Keun tunda ngeunaan si Endul anu keur tatapa. Ayeuna mah urang malikan deui ka waktu anu katukang. Urang nyaritakeun kelintung sabaraha kanca anu geus dilejokeun ku kita Pak. Sabab eta kujang pamuka teh lain kujang anu asli. Kulantaran kitu pituduh anu aya dina eta kujang teh nuduhkeun ka tempat anu salah. Tempat anu matak nyilakakeun. Ngahaja kituna teh. Ngarah sakur-sakur jalma jahat teh katipu. Untung we kirintung sabaraha kanca teh masih keneh bisa bertahankeun diri hanteu nepikeun ka cilaka. Ngan edas salila-lila cicing eta di eta leuweung demit. Hanteu manggihan naon-naon, harta karun teh teu kapanggih suwung duka teuing ka mana cenah. Geus 2 poe 2 peuting urang teh ngotek tak mapain neangan harta karun teh euy. Tapi can ngabuakeun hasilna di mana tuh? Sumuhun Ki nah di mana atuhnya? Sapiraku eta pituduh teh impo jongklok alias henteu laras kitu tah. Atanapi urang teh lepat ngahartoskeun ngahartikeun pituduh dina eta kujang. Alah, buah-buahnya gitu Ki.
Sapiraku bersalah dulu. Kapan ku dewek geus dititenan deui dipariksa ngeunaan kamar. Pituduhan waya dina ieu kujang teh euy. Moal nyalan. Ngan hancakalna di mana teh harta karun teh? Mun nya laras harta karun teh aya di leuweung demit ki. Meureunnan bisa wae aya nu geus aya miheulaan. Atawa geus dicokot ku kita Pak, geus dipindahkeun. Da bener oge nya. Boa geus aya nu mindahkeun euy atawa geus aya nu nyokot. Lamun dicokot meureun ku jalma sejen. Lamun dipindahkeun ku si eta bayu. Nya kapan si Tapa mau ukur anu ngajagaan wungkul. Manehna mah moal wanieun nyokot. Kecuali lamun mindahkeun mah euy. Alah, kumaha atuh Ki ari pamitos kieu kumaha rancang urang yeuh? Wah, ayeuna mah urang balik we tinggalkeun ieu leuweung. Urang ngajorak ka Ciburuy euy. Urang tanyakeun ka si Tapa. Urang cangkalak, urang paksa. Ngara bisa nuduhkeun di mana harta karun. Tah kitu saya nama kinya lah. Abdi mah satuju lebih hade ke kitu. Ngara jelas ki lah. Kitu cenah rarancang hilintung teh. Atuh kura-kira ninggalkeun eta leuweung demit. Arek ngajugjuk ka Ciburuy. Pikeun nyangkalak kita Pak sekaligus rek nanyakeun we cenah. Di mana diteundeuna eta harta karun euleuh mitra waktos na parantos teu nyekapan sagala urang tuna jajara carita si enu jawara olok ejo dugi ka dieu urang teraskeun dina seri anu salajengna manganhunkeun tina sadaya perhatosanana nya apuntenna tina sadaya kakiranganna mang saran undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak.